Kebenaran deh. Ada. Aduh. Tapi Ayo. Ada bingung gitu bingung kunaon? Kan itu nganter gendus. Antarkeun duit. Ah, Terus dan satadinan yang aja dari itu ngaruh-ngaruh. di Lebak area weh. Aya ngandungeun. Si Dara. Mungkin ada lagi. Aduh, Baik kan ya kan? Baik apa itu? Baraha. 20.000 lah. Engkrek balik. Lumayan aja ngopi 20.000. Pai mulu pai, kemana pai, kopina pai. Waduh. Nganter gendus satu dulu mau. Seberang urang. Sangan, orang hukul yang gendus itu mau. Kemana? Ada itu 20.000. Pai. Ada di duitan ya. Oh baik lah. 20.000 mah. Antarkeun ka mana ge pai. Siap lah. Bener. Asli kemana? Ayo gak gitu. Kemana? Surabaya. Aduh. Pai. Mana sorangan lah. Bawa motorna Surabaya mah. Gampang itu. Pokok ayah ngopi kopi lah gitu ya. Si Udin yang si Pai kemana ya? Ayah ngopi si Bambay, ngobrolin kopi lah ada semua gitu. Kopi lah itu nomor si Udin yang si Pai itu kemana sih? Weh, Haji. Ji, kenapa Ji? Ini saya yang kopi dari sehat. Istimewa ya tuh. Ngojek. Maduannya supaya kebenaran. Panggil dia jeung supaya mah dirinya tadi hareup. Jarep. Heeh, di kapokona cenah. Aduh. Di kapokona nyata pas dia Balik. balik cenah milu balik cenah ngaWA cenah ka urang teh loh. Nyata mau tuh. Teu mawa. Tapi dia teh aya lalakon ji euy duh, tapi rada pusing oge gitu. Naon tah? Pusing jeung bingung ieu teh gitu. Pan urang teh teh naik ngojek di Ciranyang anu naik ka urang teh gitu. Ojek ka nepi ka ditu ka gunung, ting ka mana lah teu nyaho urang oge kitu nya pokona ka gunung we tah. Pas ka ditukeun salamet tah. Segitu kan mah. Heeh ka ditukeun mah salamet. Pas nepi ka ditu tah balik tah geus beres di ditunya balik. Nah, pas balik ti ditu panjalan leutik. Leur eta urang mawa motor euy bari jeung gigian teh di hareup aya aki-aki. Aya aki-aki. Heeh. Segitu. Balik ka Lasulu. Diti urang teh tedekeun nyisi. Tedekeun nyisi. Ayo we ngadutun. Nah, tunggu silina di hareup aya balukang nyorosot. Da eta teh karem. Gablung aki-aki eta katubruk. Oh, tapi eta labu itu dari jeung urang labu, ngagoler. jeung urang lagi ngagoler. Gitu. Aki-aki labu, urang labu dirinya. Si urang teh bah teu puna naon, kakang adat. Da pugu ge jontor atuh ieu na teh. Tapi eta suku anu beunang. Oh, suku mah motor teu puna naon. Anu aki-akina we bieu teh tinggalkeun ku urang teh kitu da mung urang teh. Heueuh. Tapi eta teu naon teh minta ganti rugi teh. Teu minta ganti rugi ceun teh bah hayu urang anterkeun mung cenah kitu. Ah balik ke tadi. Amok bulan gitu teh. Heeh. Anggar bar bingung je euy doh. Aki sabab aki-aki anu ditubruk eta teh aki maneh.